Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Ganjaran Hutang Kanyeri bagian ke-17. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kieu engkang ari sayaktos nama leres abdi teh kasebatna jalmi lengoh namung bade ngalajengkeun sasauran teh asa mandeg mayong sok inggis ngajantenkeun jaheut manah kasalira engkang. Ulah kagungan emutan kitu eus kanggo engkang estu caang sasi kaping 14 putih bersih moal aya geuneuk malekmek atanapi saur cohagna mah bade teu raos moal eus engkang mah moal aya itu ieu upami dina urusan dagang teh mah lir ibarat engkang teh dagang kersa bae ngagaleuh mangga atuh henteu bade ngagaleuh teu sawios-wios. Hatur nuhun atuh engkang upami kagungan emutan kitu mah eta pisan anu disuhunkeun ku abdi tina perkawis pamaksadan engkang kalintang ditampina. Namung kinten-kintena moal kagungan emutan hina engkang bade ngersakeun ka diri abdi. Margi langkung ti payun abdi parantos ngadadarkeun tina perkawis kaayaan abdi anu sakieu buktosna dipandang rupa da puguh nembrak, dipandang soal kagaduhan estu teu tiasa dibuni-buni. Hartos dina tangtungan sinareng dina kaayaan tos kauninga utamina kunu janten ibu rama engkang. Jabiti kitu kauninga ku engkang abdi gaduh karidu. Sipatna ieu pun anak anu tangtos ageng alitna bakal nyesahkeun kasalira engkang. Ku kituna kanggo abdi moal gasik nampi gancang nya nampa sawangsulna nyamugi engkang ngemut heula sarup paripaos teh mah kedah dibuweung diutahkeun ulah gurung gusuh ka jurungku nafsu. Margi dina kaduhung mah tara aya nu ti payun tangtosna oge ti pengkar. Tah kitu kaputusanana ti abdi mah engkang mugi emut-emut bae anu langkung paos jalaran kahiji engkang teh jalmi anu cekap ku harta sareng hartina, jalmi anu berbudi kalayan aya dina tahapan kapangkatan. Diwuwuh salira engkang teh di henteu-henteu oge masih keneh jajaka anu tangtos sanggem nu sanes teh mah asa lebar temenan jajaka ngengengkeun kanu tos aya pangalaman rumah tangga. Komo deui kanggo abdi anu sakieu syariatna teu benten ti nini-nini. Namung kitu ge sakali deui mugi ridho ngahapunten bilih abdi langkung sawur bahe carek. Kitu eulis Marlinah nyaritana teh manit tatagna kalawan nu sakitu ngagalindangna. Euis kanggo engkang ngahaturkeun nuhun ku ayana anu disanggemkeun nembe kalayan katampi pisan. Atuh dina leresan sanggem euis engkang kedah meuweung ngutahkeun heula kana pamaksadan kenging disebatkeun parantos langkung ti kitu engkang ngemutanana moal nya engkang wantun ngalisankeun kitu upami teu acan kaemut kalih ti eta manawi engkang telepat ku kupingan euis teh nyonggemkeun bilih engkang ngaraos hina ku ayana miharep salira wireh engkang sanggem euis aya dina tahapan luhur anu cekap ku harta. Perkawis eta mah ulah dianggo hiji hal buah emutan margi engkang teu rumaos disebatkeun jalmi anu cekap ku sagala rupi. Tina perkawis keteu gaduhna teu tiasa dibuni-buni estu nembrak kalayan buktos. Sanaos diri engkang ge dipandang rupa sakieu buktosna dipandang kabeungharan mah sok sumawonten kalihna ti eta sanggem euis bilih engkang ngaraos hina jalaran engkang kengeng disebatkeun masih keneh jajaka. Sedengkeun euis tos berpangalaman ulah gaduh raos kitu euis. Ana perkawis jodoh mah teu tiasa disandarkeun kana urusan kitu. Kantun kumaha pangersana tinu kawasa oge teu kirang-kirang aya istri nu masih keneh gadis kajodohkeun ka hiji pamegat anu tos sepuh. Malih dina kasepuhanana eta sanes mung saukur benten yuswa 2-3 tahun namung sepuh anu kengeng disebatkeun meh tokroh-tokroh saur barudak ayeuna teh mah jajaka pikun
Cek sambas ngareret ku juru panon katingali Elis Marlinah imut pipi kenca katuhu kempot lir liang undur-undur bibir berem mawa ngajadi huntu manis bodas lir gula gumantung atuh terbae hate sambas sanggeus nyarita kitu teh ngageter sarta teu sakumaha lila sambas nanya deui siga nu panasaran hayang buru-buru aya kaputusan ti Elis Marlinah. Kumaha atuh euy salajengna? Sumuhun eta mah kitu bae salajengna mah engkang, jawab Elis Marlinah bari juru panon ngarindat anu kabeneran sambas masih keneh neuteup siga taya kabosen. Kitu bae kumaha eus kitu teh engkang mah sok asa teu pararuguh upami teu aya kaputusan anu positif mah. Ah kitu bae engkang, Elis Marlinah tetep teu daek nyarita anu satarabasna ngan saukur wungkul siga nu asa-asa rek ngedalkeun. Bingung engkang mah eus upami mung saukur bae mah teu puguh cepengeunana margi basa teh aya dua perkawisna, aya menolak, aya mangga. Si engkang mah sok kitu. Elis Marlinah seuri deui. Tuh geningnya eus mah tos pok deui bae nyanggemkeun Cek sambas bari manehna ge seuri malah make rada ised-isedan tuluy ngusapan sirah budak. Dupi putra teh istri pameget eis sambas tuluy nanyakeun kana urusan budak kituna teh api-api dah eta ngarah padulengeun jeung indungna. Abdi mah istri engkang, jawab Elis Marlinah ngaheureuyan. Eis mah ditarus teh sok nu sanes-sanes omong sambas rada ngabalieur deui nu ngandung harti keur dirina eis. Sumuhun abdi mah cekeng istri nelepat kitu engkang. Leres eis istri engkang lalaki sok aya we eus mah bojeganana teh engkang mah naroskeun sotenan tuang putra istri pameget. Naroskeun pun anak ari panyanten teh naroskeun abdi. Naroskeun istri leres margi priyogina oge ka eus, jawab sambas malah tuluy jadi wani malik ngabanyolan. Kumaha atuh eus? Sambas nanya deui siga nu panasaran. Naon ari engkang tos kumaha deui? Kumaha naon engkang? Elis Marlinah malik ngareret bari teu woleh belengeh deui imut sakitu batin sambas geus leunyapan teh masih terus nembongkeun amis budi kempot pipina. Sumuhun eta teh kumaha ari engkang ku keukeuh nyebatkeun kumaha teh? Eus mah ku sok teu pararuguh teuing batur naroskeun kumaha ieu masih keneh kumaha. Upami teu uninga kumaha nah mah atos bae urang kukumahaan. Cek sambas bari seuri meuni bangun nu suka tungtungna jadi silih gonjak. Isin atuh engkang ulah ceket-ceket teuing calik teh. Wios atuh eus da moal janten matak pirage ngarendeng calik. Upami kitu rerendengan tah eta teu kengeng sanggam saha engkang? Sanggam eus, jawab sambas pondok tapi ngandung harti. Sanes saur abdi teu kengeng soteh namung sanggam nu sanes. Wios sanggam nu sanes mah margi teu aya nu sanes iwal urang duaan anu mawi moal aya nu ngawagalna malih kumaha engkang? Malih teh Elis Marlinah nanya deui bari panon mureleng netep beungeut sambas siga nu nangtang tepung kahayang bentrok rasa jeung rasa. Duka sambas rada ngabalieur bari hate mah hayang seuri. Tuh geningnya ari ditaros nu saleres-leres nyebatkeun kitu gening engkang mah. Bongana eus nyebatkeun janten engkang ge kacandakeun jawab sambas nyaritana teh siga nu males. Kutan engkang teh kagungan putra tos sabaraha hiji engkang? Nembe hiji, jawab sambas ngabalieur ceuk hatena kagok ngabanyolan. Dupi ayeuna putra teh di Garut. Sambas seuri meuni nya kakak siga nu ngeunah nepi ka Elis Marlinah jadi olohok sarta pok nanya deui. Kumaha ari engkang ditaros anggur gumujeng? Atos engkang tong gumujeng bae bilih karugrag itu nya. Lah edas we eus mah beunang dibobodo. Engkang mah seuri soteh raskana dongeng ari nyanggemkeun kagungan bojo teu acan pernah ari putra tos aya bilih hoyong uninga pun anak teh anu di dieu eus. Tuh nya engkang mah teu paruguhna teh ongkoh teu kagungan ongkoh di dieu. Pan ieu
Cek sambas bari ngarampat tarang budak bari seri. Elis Marlinah teu ngomong deui anggur ngabalieur bari mesem atuh sambas kitu deui diukna nyangigir. Ari Malik, ieu Malik celeuketeuk Elis Marlinah seri mani asa suka. Tungtung namah tina sagala bingung jeung kasedih teh ngadak-ngadak laleungitan kagerah-gerah ku pamolahna sambas. Matak pikalucueun eukeur mah hade rupana katambah amis budi sigana lamun seug dibandingkeun jeung Rohendi mah asa jauh. Ngan ari Rohendi boga wanda dina dangdanan kalawan jalma nu cukup kudunya barana. Euis, hapunten we engkang mah rumaos jalmi tukang lohong, tukang seueur banyol, pantes saur nu sanes teh menipu runyus. Cek sambas geus pok deui heureui mani siga teu aya kabosen malah asa beuki tambah wani. Kunaon engkang teh puyeng? Nah kitu, sambas anggur Malik nanya bari mesem. Eta we nganggo nyebatkeun ulah kirang-kirang sawangsulna. Damang engkang teh sadamang-damang mah anu damang euis, batin mah tetep engkang teh etaeun. Etaeun kumaha? Sumuhun taeun kumaha teh nya. Cakakak sambas seuri deui bari sirah ngalangga ka tukang atuh celotot bae pingpingna dicibit. Sambas ngagulubug malah sukuna antel kana suku Elis Marlinah anu lemas. Karasana ku sambas mani ser-seran ngadak-ngadak asa teu paruguh rarasaan. Karaos engkang atuh komon we euis mani asa pating sariak teu puguh rarasaan. Panyanten teu kitu eta ciciwitan. Rupina upami sakali deui mah reg sambas nyaritana eureun. Malah sirahna tuluy tungkul kalawan Elis Marlinah ngareret atuh srek bae hatena rada teu genah. Palang siang sambas ambekeun dumeh tadi dicibit. Bendu engkang teh? Sambas teu daek ngajawab anggur panon gular giler geus kitu curugna tutunjuk ka gigir. Tapi weleh ku Elis Marlinah can kaharti. Kunaon bendu engkang teh? Atuh bonganna we nganggo heureuy. Tapi tetep sambas teu daek ngomongan saukur curug tutunjuk di barung ku panon rundat-rindat kakaraku Elis Marlinah katingalieun sarta manehna ngaliuk. Anabreh teh sing horeng aya indungna keur nyerenge seuri taksiran mah geus lila nyerangkeun anu keur heureuy. Atuh reuy bae banget Elis Marlinah mani bareureum ngarasa era parada. Geus kitu mah teu loba omong deui Elis Marlinah ngojengkang asup ka imah bari ngais budak. Kitu deui sambas tuluy ngalewas ka masjid. Dumeh harita geus kadenge sora bedug magrib. Mangsa beurang geus kasorang, wanci peuting geus rek kaancik, batara surya geus leungit ganti ku bulan moncorong ngebrak lir ti beurang. Matak nambahan betah di dunya, matak sarungkan rek mulang kitu sotenan cek jalma nu keur meujeuhna suka bunga ku haliah dunya. Tapi mungguh kuno hirupna sagala teu boga sagala loba berewit pinuh ku kabingung sigana kana jalan ninggalkeun alam dunya teh malah di Arab-Arab. Contona Elis Marlinah anu ku waktu harita sabada salat magrib ngaron ngajentul diuk sorangan dina dipan sisi lawang ka dapur. Bari ngalamun mani antang nakara. Kituna teh bari nyang hareupan lampu cempor anu hurungna teu daek cicing luak leok katebak angin, teu beda teu eusi batina, teu jejem ancag sakumaha mistina gawe rusras kaditu kadieu. Sabot Elis Marlinah ngalamun Ibu Imon sabada salat magrib norojol ti kamar sarta pok nyarios. Nyai, kenaon tateh ngadon ngajentul di dinya sorangan? Di dieu ieu diukna jeung emak beteu puguh cunggelik we sorangan kadua cempor. Pindah ka dieu ka mana si Asep geus sare? Gek Ibu Imon sabada nyarita kitu diuk dina kursi di tengah imah bari nyandingan wadah sepaheun. Atos emak, jawab Elis Marlinah bari hate ratu greuwas asa kagareuwahkeun kuno nyarita dumeh keur anteng ngalamun. Kalawan teh hese beleke harita keneh ngojengkang nyamperkeun gek diuk pahareup-hareup jeung Bu Imon. Ari nyai papisahna jeung bapana si Asep teh geus sabaraha taun? Ibu Imon ngamimitian nyarita siga-siga nunjuk curug kana jalan permaksudan manehna hayang laksana mulung minantu. Duka atuh nya mak. Har, nah geuning betuka pan aya meureun tulisanana dina surat talakna tanggal sakitu bulan anu taun sakitu piraku teu ditinggalian ku nyai.
Omong Ibu Imon bari netep siga nu heraneun dumeh eulis Marlinah nyebutkeun duka. Menawi emak tara patos diperhatoskeun. Saatosna nampi teh sok bae disimpen tara dibuka-buka, jawab eulis Marlinah dibarung ku hate teu geunah kusabab nyarita kituna teh bohong sabab teu boga surat serah kulantaran can diberesan ku salakina. Surat nama aya nya Nyai. Ibu Imon taletena keur kawas nu kurang percaya. Pikeun eulis Marlinah ditanyakeun perkara surat serah ayana teh teu buru-buru ngajawab, anggur melenguk tungkul kawas buuk meunang mabuk. Anu ceuk pikirna ngarasa bingung nyebutkeun aya sieun ditanyakeun buktina nyebutkeun teu boga, sok sumawona nyebutkeun can diserahkeun anu tangtu jadi papanjangan. Akhirna kusabab ulah teu teuing ngajawab kapaksa ngabohong deui. Ibu, perkawis serat kengeng disebatkeun aya teu aya. Disebat aya saleresna abdi tos dipira ku apana si Asep. Disebatkeun teu aya saleresna perkawis serat talak mah teu dicepeng ku abdi. Teu Nyai, ari enggas disimpen di mana atuh? Ibu Imon asa beuki heraneun netep eulis Marlinah keur tungkul. Disimpen di ditu. Di ditu di mana? Ibu Imon nyedak pertanyaan. Dipun biang, jawab eulis Marlinah rada agak eugeu kusabab ngabohong teh. Ke lanan. Ibu Imon diukna malik. Ibu mah ngadenge caritaan Nyai bet asa pabaliwet. Tapi nyebutkeun surat talak aya, ari ayeuna nyebutkeun dituang Ibu. Kumaha ari Nyai ieu teh? Rada teu kaharti keur emak mah. Jeung deui ongkoh ceuk Nyai basa ti heula diusir ku tuang Ibu. Sareng make nyebutkeun lain indung sorangan. Beungeut eulis Marlinah manirep geuneuk rai pias dibarung ku hate ratug teu puguh rarasaan, pikiran asa kalang kabut, bingung keur pijawabeun nu sejena. Nyarita kitu disusul nyarita kieu diberi, akhirna asa beuki tambah poe kana pikiran, tapi sajeroning kitu bungguh batin mah tetep nyarita malah make jorojoy boga niat rek blak-blakan kusabab sok inggis engkena kabendon atuh kapaksa dicaritakeun sabalakana. Ibu, ceuk eulis Marlinah bari ngareret ka Bu Imon siga nu ngajug-jugan hatena, geus kitu mah pok bae nyarita mani ngagalindang. Sayaktos mah Ibu, kanggo abdi ngarumaoskeun dosa ngawalar kana pertarosan ti Ibu. Malih ti kamari ieu keneh sakumaha kasauran Ibu. Ku abdi sadayana oge teu aya nu diwalar sacara anu salaresna. Estu bohong wungkul. Ku kituna wireh abdi saseuran ka Ibu bulat beuli teh. Rumaos mung saukur ekol wungkul. Hartosna teu aya nu laras hiji ge. Naon margina abdi saseuran ka Ibu henteu satarabasna. Taya sanes upami disebatkeun Rusiah teh mah saolah-olah Rusiah kanggo diri abdi pribadi. Atuh salajengna sateu acana abdi neraskeun cariosan anu bade diebrehkeun ka salira Ibu. Ti payunana agung pangapunten samudaya kalepatan abdi lahir batin. Teu nanaon Nyai anaking entong boro dipenta. Dalah dina henteu ge soal kasalahan mah hamo dihampura ku Ibu. Da mungguh pikeun jalma beunang disebutkeun gudangna kaluluputan. Insya Allah ku Ibu dihampura pisan ti lahir nepi ka batin. Pok geura wakcakeun ka Ibu anu satarabasna. Ulah rek didingding clear atawa ceuk cohagna ngabohong. Sabab jalma anu ngabohong mah awal akhir sok kabendon. Ibu Imon nyaritana teh mani matak genah kana hate netelakeun ceuk paribasana. Lulus jejer liat tali abong kena kasebut Bu Imon geus kolot tur ngarti kana dadasar kamanusaan anu teu weleh asak jejehan sarta teu weleh gede hampura. Hatur nuhun Ibu, jawab eulis Marlinah ngadadak hatena rada teu pati sumpeg teuing malah asa jadi nimbulkeun caang kana pikiran. Geus kitu mah pok bae cacarita deui. Sayaktosna abi nyebatkeun parantos dipira ku apana si Asep teh estu bohong wungkul Ibu. Anu saleresna mah abdi teh teu acan dipira. Mung ku ayana abdi tiasa ngejati rorompok. Sanes bae abdi ngahaja ngantunkeun kawajiban sipatna urusan rumah tangga. Namun ku jalan abdi ditundung. Kalayan nalika pun anak masih dina lebet kandungan 3 sasih ge.
anu janten ramana tos nolak tengangken yen anu dikandung ku abdi pajar sanes darah anjeunna saparantos abdi kaluar ti rorompok lajeng wangsul kanu janten sepuh namung dongkap ka ditu batan abdi disangrah anggur dipasihan cariosan anu matak perih kana ati kalayan teu aya hampura abdi kedah wangsul deui tos kitu abdi ngaraos bingung bade wangsul deui ka rorompok kumaha jalana pun lanceuk tos kitu sifatna nya terpaksa abdi ngadedetkeun maneh nyiruruk dinu janten mertua kenging sadinten dua dinten mah teu aya sawios-wios namung lami-lami abdi ditunung deui dipitnah pajar abdi ngagasa barang mertua dugi katras abdi diusir lajeng abdi maksakeun maneh wangsul ka rorompok ari dongkap ka rorompok parantos dilebatan ku istri pun lanceuk anu enggal malih abdi harita dugi kanyandangan panyiksa nu sanes lumayan nya akhirna abdi bari sareng burayang bureyeung apruk-aprukan dugi ka ngalahirkeunana di sisi jalan kareta api anu kuangkid harita ibu uninga ku anjeun abdi kengeng pitnahan deui pajar maneh bade miceun orok sarta ku abah sinareng ibu di dieu abdi dirawatan tah kitu lalakon hirup abdi dina waktos-waktos anu parantos kalangkung mangga ayeuna mah abdi nyanggakeun bade dibeureum bade dihideung oge rumaos abdi ngabohong kitu eulis Marlina nutup carita anak bari panon mah teu weleh ret deui nempo poroman ibu Imon anu katingali nganglo dedeh teuing nyai anaking omong ibu Imon maninggal leungis netelakeun hatena asa kagagas ari panyana ibu teh lain kitu lalakonna be pohara eta mah nyai boh apana si Asep boh sepuh ku anjeun sumawonten mertua menikut teu aya pisan ras-rasanana paingan atuh nyai ditingali-tingalina ku ibu saban poe teu boleh ulang jentu lebae ari kitu jalan-jalan mah sugan ibu teh teu kitu pohara lalaki abong kena aya kasebutna lalaki wenang lalaki kawasa nepi kaluas kitu ka anak anu masih dina kandungan geus teu di aku dedeuh teuing Asep tapi sakituna deui keun bae nyai anaking ulah dipake hulang-hulang ulah dipake jadi buah pikiran da kumaha oge ari geus kieu mah diebrehkeun anu satarabasna moal naon-naon sabalikna teu dijelaskeun anu tangtu di akhir matak nimbulkeun hiji hal anu teu dipiharep ku sarerea ngan emak mah ieu teh nyai aya oge rada bingung tina penjelasan nyai keur ka anak ibu nyatana sambas teu diterangkeun deui sakumaha penjelasan nyai anu bieu kumaha anu pasti manehna angen-angen yen nyai teh geus diberesan ku bapana si Asep ari dijelaskeun kumaha deui dianggap ibu rek ngagebruskeun kitu caritaan ibu Imon anu satuluyna sabada nyarita kitu jap jempe malah jadi ngahulang kawas nu mikir pikeun picaritaeun keur ka anakna sabab anakna geus yakin bogoheunana ka eulis Marlina tapi akhirna eulis Marlina nyarita deui kitu ge make rada ngaleper siga nu sieun saena mah ibu anu sakumaha dijelaskeun ku abdi langkung saya dijelaskeun ku ibu margi sawangsulna upami dibuni-buni bilih janten angen-angen kasalira Kang Sambas mengpeung persoalan ieu teu acan pada mendalem persoalan naon teh nyai ibu Imon ngareret malah tuluy neuteub siga nu teu ngarati sumuhun persoalan abdi sareng Kang Sambas oh nya ibu Imon kakara ngartieun sarta jempe deui saurang ge teu aya nu lemek nu nyarek ngadon pating jarentul ngaharulang bangun nu bingung komo keur eulis Marlina mah bingungna teh lain memeueusan sabab inggih Sambas neugtreg kahayangna maklum kasebut jiwa lalaki kalawan anu sakitu manehna kacidahayangeunana ka eulis Marlina kabeneran keur pating hariwul kitu teh ti luar aya nu ngagudrag-gudrag panto atuh di antara ibu Imon jeung eulis Marlina mani caruringhak saha ibu Imon nanya bari sorana mani lambat abdi jawab nu ti luar saha nya emak duka teuing atuh nyai ari sorana mah sora awewe cing maaf pangnempokeun heula ieu mah sing siremen omong ibu Imon bari sukuna dilonjorkeun kalawan teu leleda eulis Marlina ngojengkang mukakeun panto ana brai teh hiji awewe masih gadis keneh make pakean rok
Bade kasaha? Eulis Malinah nanya rada ngarengkog deui ka tukang. Dupi Ma Imon teh aya linggih cece? Tanya eta gadis meuni sopanna keur. Oh ibu, aya neng, mangga linggih, jawab Eulis Malinah bari mundur sarta kalacat semah unggah bari nyebutkeun punten. Har, itu gening euis. Nah sisinan tenen teuing ieu teh wengi-wengi ka dieu meuni asa kurarewas emak mah. Mangga euis linggih, omong ibu Imon bari ngorejat turun tina dipan. Mangga emak, kumaha daramang? Ceuk semah bari nyolongkrong munjungan kitu deui ka Eulis Malinah ngan keur ka Eulis Malinah mah make di barung ku panon rada ngarindat siga-siga nu ngandung curiga. Geus kitu mah gek bae diuk disinghareupan ku Bu Imon ari Eulis Malinah mah harita teh kesit ka dapur nyician cai anu teu sakumaha lila norojol deui nanggeuy baki di eusi cai teh 2 gelas sarta sok ditunda dina meja. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.